Suasana terkini di kandang domba dengan Mang Ikin. Tah, ieu kandang Mang Ikin tah ieu nu gaduhna. Yang kumaha ayeuna halodo riput teu? Riput ka ngarita. Ayeuna mah garing pisan. Heuh nya, ditinggalkeun kagok ieu teh dilelang pasti keur murah. Jadi ayeuna mah diusahakeun asal hirup lah dombana. Sabaraha gedor ayeuna mah tah. Tah, bagedor ayeuna mah. Wah, pakan domba tah cacag. Tapi lapar-lapar teuing mah beh. Tuh pakan domba campur aduk, aya buah-buahan, tuh aya bebetian. Penting sebeuheun. Tah ieu teh kasebut teh naon nya? Saha-saha sulit buat peternak domba mah. Papanggih jeung kemarau. Marau panjang. Halodo anu dipikasieun ku ternak domba mah halodo. Leung-leung musim hujan. Kemarin siga anu lumpuh Iwan. Heuh nu gede. Waras deui. Pan dibeli ku Mang Ip. Dibeli ku Mang Ip digantung nyeting hade jawa. Dan kan dipencet. Can kita sampai penjut we dagingan. Petet super bos, sayang itu ya halodo. Duh, tah jukutna saya aya. Ip tah dijual. Sampai hati bukan gering. Dagang aja geus dipasangkeun geus dipasangkeun kakak. Bibitan super bos. Usia 1 bulan.